Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang? Mugia urang salawasna aya dina kaayaan sehat walafiat sarta tetap semangat dina diajar bahasa Sunda. Dina danget ieu materi anu baris dipedar nyata panata acara. Naon ari panata acara? Naon wae pancen panata acara sarta hal-hal anu kudu diperhatikeun saumpama hidup jadi panata acara. Kugituna hayu urang regepkeun. Panata acara dina bahasa Indonesia disebut pembawa acara atau dina bahasa Inggris disebut MC. Nu artina jalma nu dibere pancen minangka ngatur acara atau pamimpin acara. Sangkan eta acara nu lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Pancen panata acara anu kahiji nyusun acara nu hade bari koordinasi jeung pihak panitia, nu kadua muka jeung nutup acara, nu katilu ngajamin yen acara lumangsung kalawan lancar jeung sukses, nu kaopat mingpin jeung ngatur jalana acara, nu kalima ngawanohkeun panyatur atawa nu ngeusi acara, jeung nu pamungkas ngecek kasiapan acara jeung hadirna jalma-jalma penting. Dina kagiatan sapopoe acara nu diatur ku panata acara teh diantarana hiji rupa-rupa gempungan, kaasup rapat, sawala, ceramah, jeung sajabana. Nu kadua upacara, kaasup upacara bendera, upacara adat, upacara muka jeung nutup kagiatan jeung sajabana. Sawatara hal anu kudu diperhatikeun saupama hidup kapancenan jadi panata acara. Jadi ieu mah hal-hal anu kudu disiapkeun samemeh prakna. Anu kahiji kudu nya apal kana acara naon anu rek dilaksanakeun. Anu kadua kudu nyaho saha-sahana nu baris hadir dina eta acara. Anu katilu kudu apal saha-sahana anu baris diantara dina eta acara. Anu kaopat kudu apal runtuyan acara anu sagemblengna, jeung anu pamungkas kudu apal saha anu baris ngeusian atawa mimpin acara anu geus ditangtukeun. Dina prakna aya sawatara hal anu kudu dipalire upama hidup jadi panata acara. Kahiji, rileks. Pastikeun yen kondisi awak jeung sora hidup aya dina kaayaan fit. Sorana kudu bedas jeung bentes. Tuluy lentong jeung wirahmana oge kudu merenah. Lamun ngarasa geumpeur, tarik nafas sing panjang jeung sing jero, ngagerakeun awak keur sakadar ngaleuleskeun otot nu kaku. Nu salajengna miboga sikep anu hade, ngawengku paruman, tata krama, jeung rengkak paripolah liana. Anu katilu, apal kana karakteristik tamu. Hidup kudu surti kana suasana jeung kahayang hadirin. Hidup oge kudu miboga kamampu pikeun ngahirupkeun suasana. Nu kaopat, ngawasa bahan atawa materi acara. Ku cara maca literatur nu diperlukeun pikeun ngarojong pangaweruh. Sabab mungkin loba hal anu dipikanyaho ngeunaan acara nu disanghareupan tangtu bakal nimbulkeun rasa percaya diri. Nu salajengna susun pointer pikeun ngingetan naon nu bakal diucapkeun. Jeung anu pamungkas gunakeun pakaian anu luyu jeung acara ulah nepi ka salah kostum. Babagian atawa struktur panata acara nu kahiji bubuka, nu kadua eusi, nu katilu panutup. Tah geuning panata acara teh aya sasaruaanana jeung runtuyan babagian biantara. Nyaeta aya bagian bubuka, eusi jeung bagian panutup. Malah kalimah-kalimah nu dipakena oge meh sarua jeung pokpokan biantara. Upamana wae muji syukur kanu maha kawasa katut nepikeun sholawat ka Kanjeng Nabi, ngaturkeun nuhun ka hadirin anu tos ngaluuhan eta acara, ngadadarkeun maksud jeung tujuan sarta ditutup ku sanduk-sanduk. Ngan anu ngabedakeunana ari biantara mah nu biantara teh nepikeun biantara ti awal nepi ka tamatna. Sedengkeun ari panata acara mah miboga pancen
ngatur waktu jeung ngahaturanan saha bae nu rek cacarita atawa midangkeun pintonan. Ku kituna panata acara mah tara papanjangan, cukup kububukan nu eusina muji syukur, nataan guluyeurna acara, ngahaturanan, nganuhunkeun jeung mere komentar eta oge saperluna. Hayu urang titenan contona sasarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, miwah ibu hadirin sadaya hormateun simkuring. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina danget ieu urang sadaya tiasa kempel di ieu patempatan. Shalawat sinareng salam mugia tetep kadugikeun ka nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu salajengna simkuring ngaturkeun nuhun ka Bapak sareng Ibu anu parantos hadir di ieu acara, nyaeta acara Paturaitineng kelas 8. Mugia ieu acara kenging ridho sareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dupi ieu runtian acara teh nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua maos ayat suci Al-Qur'an, anu katilu laporan pupuhu pandata calagara, anu kaopat nembangkeun kawih tanah Sunda sareng Mamah Cai, anu kalima biantara nyaeta biantara ti pupuhu OSIS, wawakil siswa kelas 8 sareng kepala sekolah. Salajengna aya upacara adat, anu salajengna aya pintaran kesenian sareng anu pamungkas nyaeta doa. Supados tenyang kolong kana waktos, hayu urang teraskeun kana acara anu salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku saderek nu hasanah sareng sari tilawahna baris didugikeun ku Asep Saifuddin. Mangga waktos sareng tempat di haturanan. Tos ka kuping ku urang sadaya galindengna ayat suci Al-Qur'an sareng tilawahna. Mugi-mugi urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Lajeng kana acara anu katilu nyaeta laporan ti pupuhu panata calagara. Mangga kanggo Bapanana Sumarna di haturanan. Bapak, miwah ibu hadirin sadayana, alhamdulillah sadaya runtuyan acara parantos rengse dilaksanakeun. Sateuacan simkuring pamit, kuring atas nami Panata Calagara nyuhunkeun dihapunten tina sadaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina cekap sakitu materi ngeunaan panata acara. Mugia hidup sadaya tiasa maham kana naon anu tos didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatan tepang deui dina pangajaran sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.